Saatnya Cangihkan. Rek narahon atangga kadarieunya. Kenging wartos tincu aki saurna angki teh bade mulung mantu menit wartos pisan aki mah ka abdi teh. Mulung mantu. Nuhun. Ari aki mah teu rumasa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Huntu aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang, sabaraha samangkok mati ayam teh? 5.000 neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh neng. Tim naon atuh mang? Yeuh tim munding arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa? rak ngilu nemak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Masih ke, ngilu wa. Sugana jurikna geulis. Jeung deui udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Genyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ka mana kitu setorana mani diudak-udak. Jadinya mah ngabodor teh terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya atuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din. Henteu. Nah cek saha atuh Udin menang nilai 10 teh. Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngaroko mah teh nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokona nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari hilas atuh di pentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah tematih kumaha atuh Din. Ya buktina nggak pentingnya Udin teh teu bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong nonen kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan. Jadi matak panas tiris deuleu. Dari Telkomsel. Punten juragan, badan nambut paneker kulan. Teu boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Eta teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Ici dia gara Ici. Naon Din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tang tuh aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana ini? Kemajuan Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tatangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh. Kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta Pak. Oh iya dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi tadi dia calik napanya. Mohon. Sabios dus nama di payun Pak. Mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cek aing oge. Tong diteuneun di hareup jadi rambutan keur ngirip inju teh beak. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusa. Paung, orai. Buaya.
Bener, cik satu naon deui lian ti eta. Jawab kumaneh Udin? Cak-cak bu. Cak-cak, naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi bu. Salain ti tinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng bu. Harnaha buat banteng. Nya ari banteng na seueur mah sigana dina televisi geningnya nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih bu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Yo, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo, di ditu mah 5.000, di dia 4.000, mangga bu. Mangga ibu-ibu si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo, tabu, tah mangga baragus keneh bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana bu, mangga canak sarang tanggungan anak. Si mana lagi saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya bu nu kabereyan ku tulang munding bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu Iya teh geus saminggu din teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehkan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin Wayang Golek dalam Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa Wayang Golek dalam Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumaat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu Wayang Golek dalam Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi, ayang keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaset, atur nuhun, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaset. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas gugah teh ranjang teh kekuat ririugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tah mau tah teuing. Dari Telkomsel. Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di robah-robah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring keluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensin mah ge irit. Kungsi ke mana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama ngan ukur nepi ka Sumedang. Sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk.